warahmatullahi wabarakatuh. Abi Intan Alistia di kelas 10 IPS 4 bade ngawawancara ngeunaan dampak COVID-19 ka sakola. Mangga pun tepangkeun. Abi Gunung. Pertanyaan kahiji, kunaon putra ibu bersakola daring? Karena nuju corona. Iraha mulai sakola daring teh? Sasi Maret. Di mana putra ibu sakola? Sukahati. Naon bae dampak corona ka pelajar teh? Janten sakola daring. Saha bae anu kena dampak corona? Nian. Kumaha harapan ibu ka payuna? Hoyong ingat ke aya corona eta barangkali biasa belajar biasana. Sakitu wae wawancarana, hapunten geuli aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.